usaha can ngalanjutkeun video ieu tong po di like, comment jeung di subscribe Oh, sete anjir aing di dia jadi tukang rongsok goblok. Oh, anjing. Bos, aya Bos. tambah aing. Tong po di like, comment jeung di subscribe palajo anjing. Goblok teh eta budak wawaniana nolak jadi member aing. Sapaleun aing saha? Aing gawean ieu anjing. Wah, aing simpen duitna di dieu. Aing mah yakin si eta pasti ngalewat ka dieu. Ai si eta teh butuh duitna sabaranya? 100 atau 50 nya? Poho deui aing. 100 geus. Baiklah. Duit. Oi, Cokot. duit aing euy. Woi. Goblok teh. Ontohot bebenyit haram jadah. Duit aing dipadog di anjing teh. Nyaho ieu teh rencana jang si pengamen goblok. Aduh nih cokot. Baiklah, 50.000 we. Si dipadog deui aing malah. Anjing. Nih lila euy. Si eta keur naonan nya? Rek dicopot moal duit teh. Tah. Tah geuning dicokot. Yes. Akan si eta. Mon, euy, kumaha wilayah mana ieu ayeuna ieu? Situasina Aman-aman wae kami urang ngecek ka Bakan Jeruk, Sukajadi, Karangdulya aman kurang. ade euy wilayah urang mah keur diserang anjir. Marga Cinta Bubuk. Oh aya ieu aya. Ranca Bolang eukeur keneh ayeuna. Aing mah kabur, ada Korea atuh. kuda. Mun, mana inget ke cek si Abas anu Ya, barudak. Pokona mun maraneh manggihan jelema nu mamawa galon, omat eta tempat cepikeun. Siap, Bos. Jalan cepikeun. Anjing barudak euy. Anjing barudak teh kunaon nya? Aing ka dieu jual arinit kitu. Boga salah naon aing eueuh. Da aing mah asa teu busiat. Biar geus eueuh geus euy. aman euy. Di kumaha eta diserang teh? Heueuh ayeuna teh situasi teh penting keneh ieu teh euy nu di Ranca Bolang ayeuna teh Rek diturunkeun moal pasukan kami. turunkeun mun aya di Goblok anjing barudak aing ka dieu indit. Anjing teh. Goblok teh anjing barudak bebenyit goblok. Aing ka dieu jol indit anjing teh. Baiklah, tong ambil pusing. Bari nage duitan anjing barudak leutik mah. Anjing.
hade. Sariang ngajalankeun misina. Tah, gitu. Anjir, cara baik ieu tengah poe kieu mah ngeunana sare. Sare heula. Mat. Itu lain jelema nu mau galon teh. Heueuh anjir ger. Bawa. Alah euy ger. Naon deui? Ai jelema euy. Anjir galon euy. Usahanya, Jang, ya galon usaha dipake teu. Ih, adon sare. Belah ieu mah lumayan milik aing meureunnan. Cokot we da milik teman tuh. Wah, dibawa ku tukang rongsok. Heuy, Kumaha tuh ger? urang laporan mod ayeuna mau kasih obos. Tapi mana yang ngomong lah? Maneh modal, Bro. Kumaha ger? Anjing. Galon aing mana nya? Da tadi teh ku aing disimpen di dieu. Anjing eueuh ieu mah euy. Aing nu mau. Bos. Bos. Mana? Anu bos. Mana? Siang ngomong atuh. Bos, iya nanti galonnya dibawa iya ku tukang rongsok. Lauk sia mah tara balik wae gawe teh. Tukang rongsok. Ai ciri-cirina tukang rongsokna kumaha? Pokoknya mah tadi teh tukang rongsokna teh make baju biru panjang, jeung celana hideung panjang, Bos. Oh, eta mah anak masih otoy eta geus kalem ayeuna mah. Waing telepon heula Geus ayeuna Saria jalankeun tugas seperti biasa. Siap, Bos. Bar jalan. Siap laksanakan. Segera. Anjing. Eueuh euy. Kumahanya tuh aing ngamen. Keur mah anyep. Beuki we anyep. Ya mah kudu nelpon si Otoy deui euy lah. Halo, Toy. Kumaha men? Anak buah mana manggihan galon teu? Galon? Bisi manggihan galon ka aing keun nya. Kunaon kitu men? Eta galon nu aing kabawa ku anak buah maneh. Dukat da men. Ke ku abi ditaroskeun heula nya ka anak buah abi. Pokona mah galona nu bauna has siga urang we kumaha. Oh, mun atuh ke ku abdi ditaroskeun heula nya ka anak buah abdi. Ke mun aya langsung dijajabkeun ka Emen. Oke, siap. Nun nya. Goblok teh lah. Aduh, aing nah bisa leungit kitunya. Jaba eta pamere ti batur deui. Cenah eta galon teh geus dimandian ku 7 curug deui. Jeung dipuasaan ku 7 poe 7 peuting. Pusing. Si Amang ngarewaskeun
wae. Maneh kunaon deui? Geus meunang duit 50.000 teh. Maksudna 100.000. Aing teh keur sedih, Mang. Galon teh ya, pameri ti aman, leungit, Mang. Teu pira ditinggalkeun sare setengah jam, jaba beurang keneh. Jo leungit. Bawa-bawa dicokot ku tuyul kitu. Tapi da asa beurang keneh, Mang. Geus, ayeuna mah ulah khawatir. Aing loba galon mah. Asalkan maneh milu jadi member aing, ku aing dibere galon deui tah. Meni mamaksa, Mang. Pokona mah aing hayang jadi bos. Maneh nya mun bejaan ku aing teh. Lamun maneh hayang jadi bos, kudu merintis heula ti handap. Contohna yeuh aing. Baheula luntang-lantung dia sia ngamen teu make alat musik. Ayeuna alhamdulillah aing jadi bos. Aya amang sabaraha lila jadi pengamen. Aing mah aya lah ku 10 tahunan leuwih 2 poe, 2 jam, 30 menit, 2 detik. Anjing. Geus lila oge geuningsnya. Pantes we jadi bos. Matak, nanaon ge sia kudu dileukeunan. Siga nama urang rek ganti profesi we Mang ah. Kieu-kieu wae mah eueuh kemajuan. Ulah. Lebar, sia teh pan boga sora alus. Cikan nyanyi. Boga ka bogo jauh, mata sau sewa gunung. Tapi apa tapi Geus. Hade lah sakitu ge. Pan sia teh boga bakat, sora alus cek nutuli mah. Lebar ulah ganti profesi, geus we milu jadi member aing. Dijamin dalam jangka waktu saminggu, sia pasti loba duit. Moal Mang, urang mah geus pancek dina hate moal jadi bawahan. Pokona mah aing hayang jadi bos. Sia nya. Geus kieu aya nama. Urang nyen challenge. Aing dek nyanyi hareupeun maneh. Lamun misalkan maneh ngagitek, wayahna maneh kudu jadi member aing. Terus lamun misalkan aing teu ngagitek kumaha? Duit nu tina saku aing pek cokot kabeh jang sia. Plus jeung galon-galonna cokot. Oke, deal. Dealnya cup heula. Sok lah. Nyiarno bukan kakurangan, gaji sabulan teu nyukupan. Tungtung Moal bisa, sok we. Bari jeung capek hate, barang geus numpuk di pagade. Tah sia geuning ngagitek, urang mah lain ngagitek Mang. Tadi mah ateu aing nempo tadi sia ngagitek. Geus ayeuna mah tong loba bangus. Sia kudu jadi member aing. Sok tuh Mang, urang kudu kumaha? Tah, ayeuna pan sia resmi jadi member anu ka 1888. Sia kudu nurut kana parentah aing goblok. Yeuh, mimiti sia kudu training heula selama saminggu. Aneh jelema salah. Nempo kasih dinin goblok pas kieuna. Ada ibu-ibu anjay. Ngelayangan. Sok buru lila. Ngelayangan. Assalamualaikum. Din. Naon din. Wah, goblok. Kata din. Anjing tingali euy, penonton unggul eta. Gas tuh. Di Jakarta. Baranya. Ya anjing euy guys. Aya gogog. Bahaya tuh goblok. Kat. Ini tong hareup teh atuh. Halur. Anjing. Ternyata keur magang ieu geuleuh. Bos nata goblok. Antep geus keur latihan keur magang.